Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun hayu urang pangjatkeun miwa syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Shalawat miwa salam mugia ditetepkeun ka junjungan urang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'ina, tur ka urang sadaya salaku umatna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nepangkeun wasta abdi Elvina Fitriana, simkuring ngagem pancen janten panumbu catur, teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka ibu panggijer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kempelan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan naekna angka nikah dini ku sabab pandemi. Supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang ngawitan ieu acara kumaos basmalah sasarangan. Bismillahirrohmanirrohim. Serta acan lincah kana acara anu salajengna, supados teu disaha-saha, simkuring seja nepangkeun panggijer anu bade ngadugikeun kamandangna, nyaeta Ibu Hajah Yayan Marianah SPD, mantenna mangrupikeun salah sahiji guru BK di SMA Negeri Hiji Majalengka. Para hadirin, supados urang leuwih ngeleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti Ibu Hajah Yayan Marianah SPD. Sumangga ka Ibu Hajah Yayan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Hajah Yayan Marianah SPD anu atos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana. Saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan nikah dini. Nurutkeun mantena, nikah dini teh ngagaduhan resiko yen barudak anu nikah dini leuwih gampang gaduh gangguan mental, janten gangguan karasahan, stres, atanapi depresi. Kaayaan ieu umumna lumangsung kusabab teu siap dina ngalaksanakeun beban sareng tanggung jawab atana anu ditampi salaku caroge atanapi istri. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosanana, kedah ngacungkeun pandanganna, teras nyebatkeun namina sarta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Memey anu parantos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan kumaha ngirangan kajadian nikah dini ieu di zaman pandemi. Sumangga ka Ibu Hajah Yayan Marianah SPD kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Ibu Yayan Marianah SPD anu parantos ngawaler patarosan ti Memey, anu isi walerana nyaeta ku cara pemberdayaan barudak ku informasi sareng katarampilan, ngadidik sareng ngayogikeun wawasan kasepuhna pikeun nyiptakeun lingkungan anu sae, ningkatkeun kualitas pendidikan formal pikeun murang kalih, ngadidik murang kalih ngeunaan kasehatan sareng baranahan, sareng nawiskeun dukungan ekonomi pikeun barudak sareng kulawargina. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara kumaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panunggu catur sareng sapara kanca neda hapunten anu kasuhun. Bilih aya cariosan-cariosan oge paparios anu matak teu ngeunah ka manah hadirin sadaya. Mung sakitu anu dipikahatur, hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.